cepat ditinggalikeun ka surga ya Allah ya Rabbi barang ditinggalikeun surga izan kaget cek Kangjeng Nabi anna aksar ahliha al fuqara wal masakin lolobana penduduk surga fuqara jeung masakin geunaheun ka ya Allah urang lamun nginget ka dinya alhamdulillah aing hadena ge dibere fakir orenganan aing penduduk surga nyoteuy nya fakir nya ka neraka ieu urusan tapi ada akbar ahliha al fuqara ya Allah Kanjeng Nabi ditinggalikeun deui neraka kaget idzan an aksar ahliha lolobana penduduk neraka an-nisa'u awewe tuh jadi kan urang mah percaya tak ayana neraka ayana surga herat berarti cik Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana dhurru da'a li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna 'anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun Allah alam bimuradi wa idza masal insana lan tatkala ngenani ing manusia al kafirat kang kafir atau al insana al kafir ing manusia kang opo adruka madaratan al maradu wal faqru tegese gering lan susah da'a maka ngadu aya insan li jambiha tetep ka dalam insan emu bagian tegese are kang turun miring qaidan atawa ale kang dodok iman atawa ale kang ada gae fikul alin tegese ing dalam saban-saban tingkah falamma kasyafna maka samang-samang zawis ngilangkeun isun agung angun saking insan durrah ing kamadaratan insan marra maka tepi insan ala kupri ingat sekupur insan kan ka satu de kalakuan mukhaffafah utai kan iku mukhaffafah wasmuhallan utawi simekan iku madzubun kan den buang ai kana tegese kaya satu insan iku orang ngadu aya insan insun agung ila durrin masah maring kamadaratan kang naniat durinu ing insan kadzalika kaya mangkono aya kamazuina lahu doa tegese kaya oleh den pepes lau kado insan apa ngadu anda turing dalam nalika madarat wajaradulan min ar-rakha dalam nalikane wajaradulan min dalam nalikane rakha zuyina lil musibina lin papai sikade ongkang liwat atas kabeh musyrikin tegese kang musyrik kabeh apa barang kanu kang ana ya musibin kabeh iku ya'maluhu ieu mah jaritakeun tentang kebiasaan orang-orang kafir jelema
jelema anu teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baheula Yahudi Nasrani teu percaya kana karasulan Kangjeng, teu percaya kana kanabian Kangjeng. Hingga ngadoana ge pan pohara kamari doa lagi urang ngadengeun ge Inggris Gusti Allah mun nya teh Muhammad bener diangkat jadi rasul maningan di hujanan galedeg we Gusti kira-kira pada tah doa teh ya Allah Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indik famtir 'alaina hijaratan minas sama au tina bi'adzabin alim doa teh ya Allah lamun nya teh mah ieu Muhammad teh hak bener ti Gusti diangkat jadi nabi jadi rasul geus tamtir alina hijaratan minas sama abdi mah hujanan bae geus ti luhur lah batu-batu beakeun kabeh eta kan teu percaya nya na kada karasulan kana kanabian Kangjeng Nabi Muhammad antak tenang urang hirup kumaha tenang mun urang ngadenge di Prancis Kangjeng Nabi urang dicaci dimaki lain kakarak ayeuna baheula ge koski boro ka Kangjeng Nabi ka Allah ge ngahina kafir maka Allah Allah bae pangeran nu nyieun langit bumi dihina ku kafir komo Kangjeng Nabi komo para aulia Allah mah dihina ku jelema-jelema nu anti wali ulama ge dihina eueuh masalah atuh masing-masing bae nu ngahina ka Allah ngahina ka Kangjeng Nabi ngahina ka wali ngahina ka ulama atuh masalah hayu bae di dunia mah dia ieu mah ngan sakadar urang teh naon ditu cocok tanam engke di akhirat hasil teh mah ya cenah ulah sok nyarikeun akhirat penting mah dunia bae batak kula mbak kadi deuk ngaji ka dieu mangga deuk teu ngaraji ge los dititah diulah ieu ngaji ge deuk naraon ka dari ngan sakadar ngopi jeung ngauduk doang sia ulah deuk naraon gara ngaji ge tapi kula mah deuk terus bae ngaji salila hirup aya cenah nu ngadengekeun atuh terus teu ngadengekeun pamajikan cekal ku aja cicing sia di dieu santri aing sia berarti ngaji ayo pamajikan mah ngaji kan tilok nurut tilok pamajikan di mana ya pamajikan nurut kang pangajian salakin aja tilok mentek lamun aya pamajikan galak ulah dinasehatan ku salakin ribut atuh salakin teh di mata pamajikan mah lain kita nganasehatan kita ge mencari atuh tangan dunia hasilna ka dieu keun geus sia mah ka ditu neangan deui ye eta pamajikan eta awewe bloon tapi ya kos pamajikan nu di imah sia we kitu kan ebrak sia ka aing kieu ge kitu kan sia masuk hayang sarua bae tah untung urang mah boga pamajikan teh narurut teu galak alhamdulillahirabbil kok saya teh berarti nu sajan galak kan orang-orang kafir mah kulantaran teu nurut ka Allah teu nurut ka Kangjeng Rasul baheula teh di mana-mana diturunan ka madaratan ku Gusti Allah kaya ninggring atawa susah embung pisan orang kafir mah gering teh sebab hirup teh harapan nanangan di dunia hungkul di akhirat bae hirup model budak, model konghucu model itu agama-agama kafir nu lain Yahudi mah sebenarnya mah boga kepercayaan di akhirat hirup deh aya akhirat dia percayanya nama ka Allah pangeran teh ngan nabina tetep Musa kitabna tetep Zabur atawa kabelah dieuna Uzair
model Nasrani percaya ya akhiratnya nama pangeranna tetap Allah, ayo urang mah Allah nyana Allah. Beda setik lah. Kurang mah Gusti Allah serem kadang nyana mah Tuhan Allah. Atuh Allah bae kunya di Allah. Atuh geus teu manjur. Ya kunya di Allah. Tuhan Allah. Maksudnya kieu, percaya aja bahwa di akhirat aya akhirat. Di dunia nyana diatur ku Injil, ngan Injil na muharraf tahrif. Nah ieu mah keur carita, jelema tetep bae nu mana-mana ge anu percaya akhirat, baik anu teu tetep bae nyana mah hirup teh kan sakadar di dunia bae. Eueuh harapan di akhirat, ngomong-ngomong akhirat ge harapan. Urang mah pan kieu nyadar urang mah. Urang mah nyadar ye, alhamdulillah ketika dibere muria, nyadar teh keur nyiparatan awak loba dosa bae. Dibere murang susah, alhamdulillah lah. Ya Kangjeng Nabi ge pernah ditinggalikeun ka sorga. Kangjeng Nabi tempat ditinggalikeun ka sorga. Ya Allah ya Rabbi, barang ditinggalikeun sorga, izan kaget cek Kangjeng Nabi. Anna aksar ahliha al-fuqara wal masakin. Lolobana penduduk surga fuqara jeung masakin. Geunaheun ka? Ya Allah, urang lamun nginget kadinya, alhamdulillah aing hadena ge dibere fakir. Orenganan aing penduduk sorga nyotei nya pakir nya kana neraka ieu urusan tapi ana akbar ahliha al fuqara ya Allah Kanjeng Nabi ditinggalikeun deui neraka kaget idzan ana aktsar ahliha lolobana penduduk neraka an-nisa awewe tuh jadi kan urang mah percaya tak ayana neraka ayana sorga akhirat berarti cik Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku hari percaya kumaha ka akhirat ja ka Kangjeng Nabi lagi pembawa berita akhirat teh percaya oh mantap ieu kafir wa idza massal insana di mana-mana ngeunaan ka manusia anu kafir teh aduru ka madaratan bentukna gering bentukna fakir da'a li jambihi au qa'idan au qa'ima selalu ngadoa ka Allah dengan berbagai tingkah li jambihi bari ngedeng bari ngigir au qa'idan bari diuk au qa'iman bari nangtung yakni aya fi kulli halin dina setiap tingkah menta ka Gusti Allah supaya dileungitkeun ieu panyakit dileungitkeun ieu fakir kafir mah selalu kitu sebab harapan akhirat harapan hayang gegerak dileungitkeun tuh selalu ngadoa ka Gusti Allah dengan berbagai tingkah teh mohon ka Gusti Allah teh ya Allah ya Rabb kafir ge sarua teh Yahudi Nasrani kan baheula teh coba leungitkeun ieu gering teh wabah teh selalu kitu bae tapi ketika ku Gusti Allah geus dileungitkeun falamma kasyafna anhu durrahu barang ku Gusti Allah dileungitkeun ka madaratana kabahayaanna gering misalna marra maka tetep aya na kufrina tepan kana kakupuranana ka alam yaduna ila durri masa seakan-akan seperti okosum teh menta ka Gusti dileungitkeun we seakan teu pernah ngadoa ka Allah we padahal mah ngadoa dileungitkeun ku Gusti Allah tabaran dileungitkeun teh seakan-akan teu dileungitkeun ku Allah seakan-akan lain nang Allah seakan-akan nyana teu ngadoa ka Allah tetep beda ka kupuranana Masya Allah tah model kuari di Indonesia khususnya umumnya di dunia diturunkeun ku Gusti Allah teh wabah bentukna corona ieu teh corona teh teu kadeuleu ku urang virus corona teh tapi sieuna pohara kalangan pemerintah teh kudu deuheun ku nyaheunana ka rakyatna sehingga deudeuh ka rakyat sia ada dibere masker
dedeh ka masyarakat teh disumbang ku dedeunana ulah datang ka gering prak pamarentah nu geringna Allahu a'lam teu rahasia Allah nah ieu urusan wabah gaib teu kadeuleu tapi sieun atuh mantak naon urang teh diberi dua malaikat mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid Quran teh nu ngajelaskeun Allah gaib teh aya dua malaikat di sisi katuh urang di sisi kenca urang teh anu selalu nyatet di mana urang ngamal kahadean dicatet ku malaikat raqib di mana urang ngamalkeun kagorengan dicatet ku malaikat atid gaib tapi kok urang teh sieun ngabohong si eta mah terus bae ngomongkeun terus bae nyarita nu teu hade terus bae magawean maksiat teh terus padahal mah aya tukang catet gaib kok teh sieun endahan sieunan ka corona tuh corona gaib teu kadeuleu dipake ka sieun malaikat gaib teu dipake ka sieun ku urang anu bakal nyatet teruskan ka akhirat buka catetanana engke teh bakalna turun hujan buku di akhirat teh aya baas urang teh engke digiring ka mahsyar dinya panon poe teh ngan sadepa nati dia teh bakal poek urang bunga poek teh lantaran poek teh biasana teh ieu teh turun hujan horenganan buku urang anu katampa ku katuhu nu katampa ku kenca anu katampa ku tonggong ya Allah ya Rabb nu ku katuhu geus teh harapan sorga nu harapan kenca ieu ge harapan neraka ngan aya harapan bakal aya kena syafaat sanajan ka neraka tetep bakal ka sorga keneh tapi lamun geus ditonggong geus dua harapan tah kan ieu catetan aya kan dua malaikat di dieu bareng dibuka teh beusi salah catetanana ke malaikat teh beusi salah nyatet barang di deuleu waduh malam minggu ieu nyedekeun si Mbak Jaya ya Allah teh malam minggu na deui waduh mabok Jaya malam minggu na deui baheula teh ieu teh karaokean Jaya balah mah anu kurang ieu sebenarnya daot ieu kan aing sebenarnya mah malam minggu na deui teh kapan eta teh joget kan eueuh protes cenah ka malaikat malam minggu na deui teh aing joget kok teh dicatet di dieu oh tadi le catatan hiji dina tobat mah dia jadi ditip oh aya lamun tobat ditip Masya Allah aya catatan difudoli Masya Allah dakwah Islamiyah ieu aya 1 2 3 sapeting tilu panggung Masya Allah bohara jasa dengan niat neangan amplop aya di dinya berikut berkat aya di tulisan deres nama ceramah hayang berkat-berkat si eta ceramah teu daun tapi hayang berkat bloon teh jelema aya tulisanana ya Allah aya kabeh dah nu leuwih dahsyat deui Allah Maha Gaib alladzi khalaqas samawati wal ard anu nyiptakeun langit jeung bumi yudabbirul amra minas samaa'i wal anu urusan sakula rupa di langit jeung di bumi termasuk manusia yuharriku wa yusakinu nu ngarobahkeun jeung nu nyicikeun Allah Maha Gaib menciptakeun urang kunaon urang teh sieun kana Maha Gaib ai ka corona sieun Mantap ulama bangga boga bupati boga gubernur maksudna naon maksudna naon atuh biasa bae biasa cuman dikurangi lah besi naon besi kena penyakit karunyaeun kan berarti nah ieu nu Maha Gaib nu kudu disieunnan mah urang sebabnya nya nyiptakeun surga nya nyiptakeun neraka jang urang Allah nyiptakeun surga, Allah nyiptakeun neraka jang urang. Penduduk
surga manusia, penduduk neraka manusia. Ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Ku anfusakum, jaga ku aranjeun diri maneh. Naro neraka jahanam. Berbagai neraka-neraka wa quduhan nas. Neraka teh panghurungna, suluhna hanya pending. Manusia. Panghurungna eta. Tuh wa quduhan nas wal hijarah jeung batu. Ini surat. Batu bae ge batu ngucur caina di zaman Kangjeng Nabi Musa ya keluar cai tina batu. Kangjeng Nabi Musa teh nanya kana batu teh kan bisa ditanya ku Nabi maku Rasul mah. Kayu lagi bisa ditanya. Ku Nabi, ku Rasul, batu, kayu bisa ditanya. Anu neruskeun sepak terjang Rasulullah, para aulia Allah bisa nanya batu. Bisa nanya ke batu-batu. Jeung para arwah teh kapan wauheun para aulia Allah. Emang lamun zarah cara urang wali atuh. Emang urang zarah teh. Fatihah. Syariat teh masalah. Wali mah lain kitu zarah teh. Dak diuk langsung ngobrol. Kapanggih jeung para aulia ngobrol. Aja peni ge osok. Datang ke kuburan ngobrol, malah seserian heula mimitina. Seserian heula aja nama iya aja sieun mereka 10 jai. Ngadenge sia seserian. Parenganan aya baturna di luhur. Oh, senyawa berarti. Ieu kelong di kangna lalakina itu kelong. Lah, masyaallah karim. Ta'iyalah wa idza masal insan di mana kena ke manusia ad-durru kamadaratan yakni al-marad kering misalnya ya bentukna ku hari Covid datang ku hari teh da'a li jambi terus we menta ka Gusti Allah da'a li jambi teh menta ya Allah coba tu leungitkeun ieu Covid leungitkeun ieu Covid dengan berbagai tingkah ya bari ngedang ya bari ngigir ya bari nangkum ya bari diuk ya bari lempang terus bae bari langtung menta ka Gusti Allah menta dileungitkeun ieu penyakit teh tetapi falamma kasyafna anhu durrahu barang ku Allah dileungitkeun penyakit Covid marraka alam yad'una ila durrin mas tetep tidak kakufuran anak seakan seperti aduh itu pernah menta ka pangeran ya ka Allah. Kos gitulah orang kafir. Urang mah lain tetep menta mah ka Allah menta ya Allah ya Rabbi. Wari geus lobakan anu ngomong datang ka iraha sih ya Covid. Datang ka iraha ieu serba rarupak amat ieu teh aya Covid teh geus ngomong datang ka iraha nya ieu Covid. Eta teh bentukna mah menta ka Allah. Aslina mah ya Allah ya Rabbi leungitkeun ieu Covid. Tuh. Ya, urang nyaritakeun tentang keaslianna Covid kieu we heula. Urang nyaritakeun Covid teh kumaha panjang dongengna. Geus teu kudu urang kuari mah kieu we heula. Urang mah mah kieu. Urang nyaritakeun kumaha kieu we heula. Adapun ka ditu wallahu a'lam. Teu mah urusan jelema inohong tah mah. Henteu jauh urusanana we. Tah, nu penting we ieu urang ngadoa kan. Tah, bentuk doana kan rupa-rupa. Eta urang ngaji teh teh ngaranna ngadoa supaya Covid eueuh minimal supaya ulah kakenaan ku Covid. Secara zahir make masker, secara batin menta ka Allah. Ja virus teh teh nu Allah lulumpangan, neangan nu dititah ku Gusti Allah. Virus teh neangan teh deuk kaki fodoli jatuh dititah ulah. Deuk ka adang ulah. Pas ka dipendi kikiran. Iya. Covid ge kikiran. Iya. Mulai tek. Dedeleuan kunang-kunang. Aduh, leles dengan ada. Tanya ku anakna bah, ya masih ingat. Itu penglihatan gimana bah? Kunang-kunang abah. Itu dapat siapa? Itu mah cewek bagus tuh. Sial tuh, goblok tuh coba.
cenah kunang-kunang ayeuna leunuk putih mah cekas jelema bloor kan bloor mah gering teh beres ieu jelema lamun aing anak mah dipaen ku aing aing masa gering leuleur cewek cager teu lain sambarangan gering tuh udah ngadoa we tetep kumaha para kiai mah deuk sabodo teh mah covid deuk nu kumaha tetep bae ngadoa minimal ieu keluarga ieu tetangga ieu murid-murid Gusti amankeun ku Gusti atawa ieu bangsa-bangsa amankeun sa Tangerang sa Banten ieu kan urang kan ngadoa kan ente mah teu nyaranaho bae ngadoa teh lain sekedar ngadoa datang urang ka para wali-wali Allah nyaritakeun keberadaan negara kumaha anu nyaritakeun informasi dibanding jeung di HP mendingan di kuburan tepatan di kuburan HP mah loba hoak aing aya bener ku saya disalahkeun manusia mah tolol meureun tuh kan da informasi itu gaib mah tanya ke orang anu oh iya oh lebih tepatan kita ti para wali mentak sa genep bulan memeh aya covid kula geus ngomong teh emang cenah kiai ti nu gaib lain ti nu zahir ngan nu zahirna tas ti nu gaib kula mah teu bisa karena zarah ka kuburan teu zarah bae malah mah ngarokok di luhur kuburan itu biasa bae ya ku teu nyaho-nyahona biasa bae dahar timbel ngan aya nu nyahona batur kayaknya mari informasi ka kula tuh si eta mah teu geus teu nyaho kaler kidul tentunya nya mah di luhur kuburan hees heran bisa kena hees di luhur kuburan geus teu mikirna naon atuh kuduna mah minimal nya geus teu babacaan ge kan inget ieu teh aing ge bakal pae komo aing umur geus kolot mageun geus muriangan bae beureunanan kasarua aing ge geus jero minimal boga pikiran kos kitu kan zarah teh nu mantak Kangjeng Nabi awalna mah ngaharamkeun nya ngaharamkeun Kangjeng Nabi ngaulahkeun kana zarah tapi kan dituna fazuruha dititah ku Kangjeng Nabi minimal cek Kangjeng Nabi berpikir oh aing teh teu bakal caran di jero kuburan dipandian dibungkus diasukeun ka kuburan dibuka ieuna asalna tina taneuh kena nempel di kana taneuh tutupan terus ditutupan ditincakan ieu teh abah tadi nama dimulyakeun dihormat ku ari mah ditincakan ku anakna ieu teh guru ieu teh tadi nama dihormat ku ari mah ku muridna ditincakan tuh kan minimal salah teh kos kitu teh Masya Allah karim minimal teh kudu babacaan gitu bae mundak loba nu ceurik di harapan kuburan teh ceurik tanya siapa orang ceurik ada hutang sugan teh apa tah ya ai urang mah di mana-mana kedatangan ku gering kedatangan ku fakir teh ngadua ka Gusti Allah nyaan terus bae di jero hate mah sanajan teu formil make Allahumma tapi di jero hate makan terus bae bari ngigir bari ngedeng bari nangkarak bari diuk bari leumpang terus bae yang dileungitkeun ieu panyakit teh nu mantak aya hiji jelema panyakit teh ku Gusti Allah teh dililakeun lantaran zikir bae tadina jelema teh ieu teh batu jawara tukang tok-tok tukang gaplok tukang mukakeun androk tukang bakal rok-rokan bae tama ki fudoli teh kos kitu wah ngeunang di nyana eta kadituna tukang nyolok teh beres mah udah sok diteruskeun tah ieu teh Badung dibere gering ku Gusti Allah tadi nama tukang judi tukang mabok nya tukang berbagai permaksiatan lah nggak dibere gering ipus balik ka ieu ya
Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tuh cek malaikat diberi gering masih ya Allah ya Allahan kan Allah malika di Allah malika di Allah malah rada embat ya kadorong ku panyakit Allah gituan bisa bulan geus 2 bulan gitu papan malaikat usul ka Gusti kayak tadi antepkeun we cek Gusti Allah keunakeun aing ngadenge sorana ngeunaheun anu kamari mah kerokean bae cek teh wari Allah hantep-hantepkeun dan mantap jelema diantepkeun muriang teh supaya zikir bae Allah dengekeun gara-gara muriang Allah nu tadi teluk maca Quran dibaca kulhu Allah kamari sia dek baca kulhu mah jadi ataka weunaan ku ari teh kaburu kamari mah ku ari malam kan geri aya nu setruk makan teu beres pabacaan setruk mah teu bagus teh nyata Haji Pendi, macan naon? Orang setruk. Gitu jelas sekarang. Atuh kaje, dek jelas dek teu gitu teh darurat. Maca Quran waktu akur bae keur bagus urang teh dibere bagus ku Allah. Keur teu bagus, sora nu Allah, tenggorokan nu Allah, atuh sagala letah nu Allah. Keur dibere bagus atuh bagus, keur dibere teu bagus atuh teu bagus. Urang kudu nyadar. Prak teh dibere setruk teu jelas. Geus teh pake. Bisa sakitu atuh. Bah, keur naon? Anak tolol di kasapeker kan goblok. Ayeuna makan geus teu daya teu upaya geus kieu bae. Cek masyarakat itu si naon sora naon sih. Masya Allah. Nah, sabisa-bisa orang. Sabisa-bisa. Jelema kori dongeng baheula bagus pisan suarana. Lantaran teu pernah bisa ikhlas cabut ku Gusti Allah suarana tenggorokanna sehingga teu bagus deui suarana. Ya, langsung asal maca Quran teu bagus, baca Quran teu bagus terus saya ka belah dieuna. Lila karak sadar. Sadar horeng nu Allah. Dek dipake manggung kuku mage moal bisa tuh geus kieu mah nu Allah. Sadar nu tadina mah maca Quran teh hayang ka alam ku batur, hayang ka denge ku makhluk, wari makan sorangan bae. Geus bisa. Geus jore baca teh. Nah, kuari mangis teh aya kadengekeun ku batu. Aya ge nu ngadengekeun jatah tadina qori manehanna teh. Barang anu ngadengekeun teh Bismillahirrahmanirrahim Al-Qur'an didengekeun. Qur'an teh geus teu bagus, sia ka ditu. Kurang ngadengekeun aing geus ka ditu. Teh hayang kuari mah. Cara jore. Bagus mah kan mawat teh hayang kadenge bae. Barang dibere jore mah kan embung. Berarti kan bagusan jore sora sih ya nisbat ibadah. Nisbat yang raramean bagusan bagus sora. Tapi nisbat yang ibadah ikhlasan kene teu bagus sora. Tuh batur mah nu bagus sora teh ngadoa ka Allah ya Allah ya Rabbi bisi sora abdi ieu bagus. Kemudian ku abdi make baca Quran hajuna gedean kana dosa mendingan cabut Gusti kabagusan sora abdi ngadoa batur mah. Ieu mah lain pan Haji Pendi geus jelas jore. Kamari ieu neangan pentil kadu hayang dikitu-kitu. Digunggur make pentil kadu. Dipaksa malah mah. Tah, urang makan hayang bagus. Kuduna mah sadibereuna ku Allah bae. Sagala rupa ge lamun sadibereuna ku Allah ngeunah. Cara almarhum Ki Uding. Putat.
sakanya hokula nyana ceramah ngan ceramahna saayana nyana bae cilok dijieun-jieun nyana mah ceramah saayana nyana sabisana nyana bae kabladiana kadeuleuh ikhlasna atuh aya dititahnya nama ceramah itu dititah tun ajeun teu aya jore atuh terus bae teh gua dititah tuh gaji nya menanyang ke dulur geus yang sakieu terus atuh terus bae dulur geus sakieu nya terus dulur sakieu bae nya geus teu ngajawab geus berarti sia kan oh terus gitu kan kos terus eta ki uding ikhlas gitu mah mantak kadeuleuh ka bari nu nyolatuna masyaallah sebab daun kita ngadoa nya mah ngadoa betul panjang jelema mah asal ngadoana panjang hayang kalem ki kos ki fudoli Allah urang cakep pasti ya geusan dia urang kieu maca hijibna asom udah ai kaduhung naikeun leungeun geus beres hijibna asor maca deui bae suka teh geusan tanya pun panjang amat abe gede pamerena ya tah ya pendek ya dah pun ngadoa teh Rabbana atina fil mahfuz beres geus kadeleuna teh geus teh hayang naon ikhlas teh kadeuleuh ka dieuna ka kolotnakeun tan mantap beda kadeleuna pernah milu jeung kula kan ka ditu ka Iran di masa teh tinggalin kapal tanya nu tinggalin kapal taki uding oh jadi geus teurik bae si datang teh mah jana ka Iran teh ka modelanna naon beusi kula langsung dina hate ngadoa ya Allah ya Rabbi ku karomahna Imam Ghazali kula geus aya di makam Imam Ghazali ku karomahna Imam Ghazali jeung karomah Tuan Syabdul Qadir di Baghdad tas di Baghdad teh coba nu tinggalin teh supaya dibere babari kontan lawang kapal dibukakeun digerogeun ayo ka dari ka dieu sakumaha naik angkot 08 nararaek bae teu make tiket deui heran kan langsung bae arasup kabeh gobru berangkat bae ieu di kapal isi aing ka mana cek kan eueuh tiket eueuh naon model kan nah ieu lah karomah teh lamun urang nyaritakeun karomah tah uding tah barang datang teh atuh dijemput pakai mobil di orang elep lah datang lalu meluk bae ka kula itu ada nanti cenah aya kapal anu ditahan dia dapat dikasarieun bae aduh mun teu kitu mah cenah urang atuh meureunanan balik hese datang biasa saudara tanyana teh tinggalin kapal masyaallah ieu aya keanehan karomah teh kos kitu di luar dugaan kabeh karomah ketika darurat timbullah karomah para aulia Allah di mana kala ke manusia nu kafir ka madaratan gering atau pakir komum kafir mah pakir teh embung pisan jeung rugi deui kafir mah lamun pakir teh cara kafir sewan atau kafir itu tuh di ditu teh naon gara lain korelet belah dia teh deket pasir teh naon deket pasir ulah ngomong sia teu nyaho deket pasir teh ka ditu teh naon Serewe deh dua Turahyono teh naon lemurna Racayu masyaallah kanyaho eta di dieu eta sarusa jasa eta daun kadang-kadang Cina sararusa rugi di dunianya susah di akhiratnya jadi suluh neraka ya juga harapan dicabut diterus wae eta masa abad alabidi dan haji peni mah andai kana neraka tetep we wayah di ka surga kan maka surga ngan ka neraka heula coba kesalahan atuh bal ka pagi ya budal mah geus di surga Dibadakeun ka manusia ka madaratan gering atau fakir selalu ngadoa ka Gusti Allah dengan berbagai tingkah bari ngedeng bari diuk bari nangtung jeung sajabana palamma kasyafna anu di mana-mana ku Gusti Allah geus dileungitkeun ka madaratanana dipakir jadi sugih ti gering jadi cager eueuh geus wabah-wabah teh sugan iman ka Gusti Allah merro tetep bae kakafiranana
ka'allam yad'una ila dzurrim masa seakan seperti anu teu pernah menta ka Allah dileungitkeun ka madaratana anu kena ka kadzalika suina lil musrifina ma kanu ya'malun kadzalika sakumaha kafir dibere papas dibere hayang ngadua ka Allah dina nalika madarat datang panyakit datang gering datang kadatangan ku kapakiran teh daek ngadua bari jeung ngabalieur indah rokok dina nalika lalu gina eueuh kapakiran eueuh gering ngabalieur ka Allah maksudna mah kieu ari keur susah mah ka Allah ari geus senang mah poho ka Allah kafir mah kos kitu ari keur gering mah Allah-Allahan barang geus teu gering mah maksiat teh ari keur susah mah beuh maca sholawat teh rajin jasa bari geus sugih boro-boro maca sholawat salat kan teh eta urang ditu teh mah urang ditu percis saya di urang kabeh asal susah bae geus silaturahmi ka kiai ge beuh budak nganteng endong doang nyarita nya teh kasusahan beuh leuwih teh kasusahanana ngajual nya tanah 5 miliar sugan aya datang ka kiai henteu engke bae susah deui datang deui eta kos kitu eta di ditu teh mah di ditu atuh kiai na kumaha atuh kiai mah biasa bae nah kiai anu sok ngomong nu tolol mah sia goblok ieu susah datang ka aing ieu sedang telok datang eta kiai teh bener sia ieu gering mah sia ka dieu deui barang geus cager sia poho ka aing kiai teh bener ai kiai mah biasa bae dek datang nang Allah teu datang nang Allah mere nang Allah menta ge nang Allah kudu bebasan ulah aya pikiran ku kumaha tah ieu kiai nu teu lulus teh eta permasalahanna bejana si eta nu kamari ka aing datang bae teh cenah dijualan menang 5 miliar aing ka ditu tah kiai goblok bin tolol bin bloon nanaonan harta batur teh ngajual batur kunaon nya hayang ka harta batur eta lah kiai calangap arana toma kiai biasa bae malah sanajan dibere ge Assalamualaikum kiai alhamdulillah kula teh ieu kamari tas jualan minta doana ka kiai ih yang sia cukup tante kula geus cukup alhamdulillah kajian imah endek jieun imah kuari aju kira-kira ayalah insyaallah geus ditarima ieu tah jang sia deui besi kerengna kurang naonna aya cicing sia moal aya segala sia tah mah lood jelema malah mah oh sia ieu mere ka dieu seperti itu teh cenah 20 juta mah ge ieu mah ditarima ieu nya mama ieu ditarima tapi mun aya mah mama ngahutang 100 juta be goblok jadi kiai teu beres teh kiai kos kitu kiai mah gede tapa tina menta tapa tina hayang tapa tidak hayang bae kur tapa ulah sok ngahayangan nu aya di leungeun batur tapa karak lulus jadi kiai ieu mah nempo sok kumaha uci garong iraha eta ka dieu nya iraha eta ka dieu nomor telepon nyaon teh sia kiai tolol ulah tapa bahkan dibere ge sakumaha tadi yang sia baheula cukupkeun baheula sia kayak sia geus cukup karak beneran jadi kiai masyaallah kali jadi bener-bener nuduhkeun bae supaya lempeng kuari di dunia urang loba kasieun sieun corona lah sieun penyakit lah sieun fakir lah eta mah sakadar teh urusanana paling paeh di akhirat mah geus neuleuh seuneun neraka ngagebrah-gebrah da kumaha hayu urang neuleuh rombongan itu rombongan sa itu mah rombongan syuhada masyaallah bi ghairi hisab itu rombongan sa itu mah rombongan zuhud masyaallah
Nah, itu rombongan itu soimin. Ya Allah ya Rabbi. Berangkat kan anu bigiri hisab teh 70. Tina hiji 70 boga deui 70 deui. Tidak hiji dan tidak 70 hiji 70. Dah kasimpulanna mah eta anu bigiri hisab. Nah, urang mah kan narangtung bae. Malaikat kan nanya, "Hoi, sia narangtung di sisi neraka ieu dekat neraka apa lain?" Cari cing bae, mimpi aja pendi. Ji, si atuh geus gerakan neraka ngajebur, bong panas. Ka sorga atuh, jembatanna teu kadeuleu. Aing mah bingung cek malaikat teh, ka sorga, jembatan ka neraka, bingung sia. Embung, deuk ka mana atuh ieu? Nah, iyalah kakarak teh ke nungguan anu nyapaatan. Cek malaikat potongan sia mah teu kudu disapaatan. Mending dijongklokeun. Nah, iya orang kan seperti itu tah. Anu geus jelas-jelas ka surga kan geuna. Iyalah nu dibere referensi ku Kangjeng Nabi. Sabaraha bendera eta? 7 bendera. Masya Allah. Wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara hatta idza ja'u wa futihat abwabuha. Dan selanjutnya wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara rombongan-rombongan. Aya bendera kan dibikin ku Kangjeng Nabi bendera. Tah Abu Bakar, tah Umar, tah Utsman, tah Ali, tah Hamzah. Oh, aya 7 bendera, wakilnya 9 bendera berangkat jelas-jelasan. Iya, nu bangsa rokok sekarang tepugu bendera. Kakarak, ye. Nungguan gula mah, nungguan sahaya, nungguan gula keur di dunia aja cinta. Ke Kiai Fudoli. Fudoli mah geus ka neraka teh heula. Emang kunaon itu? Itu loba ngadahar duit pamarentah cenah beja nampung. Ayeuna dihisab heula. Waduh, boro-boronya, boro-boro aing nya ge dihisab. Ya Allah, ya Rabbi. Aduh. Aja pengen geus bingung we. Nungguan saha deui. Anya ku malaikat. Nunggu aja nunuan Tuhan Abdul Qadir. Emang wau. Kula keur di dunia sok mamaca. Coba ada suratnya. Oh, ja bener. Sok maca kutub robani ieu. Tapi sia teh ikhlas ya. Jadi jembatan dunia sia Tuhan Abdul Qadir teh. Sia maca kutub robani wal arifus somadani. Ieu teh sia mah jadi jembatan neangan pitayeun. Geus bali apus ya ku Tuhan Abdul Qadir. Anu mere. Itu malah cerita-cerita tapi ya Allah ya Rabb. Tapi tetap Tuhan Abdul Qadir datang. Para aulia-aulia Allah datang. Nyana. Anu dibere ku Kangjeng Nabi titah nyapaatan muhibin. Terakhir Kangjeng Nabi syafaatul uzma. Masya Allah. Mantap harapan urang teh eta di akhirat. Harapan urang sakadar dunia jeung dunia mah cara berit. Kakana di kota, adikna di kampung. Berit itu cerita berit. Ju berit ya, nelpon, ngawa nya na. Ka adina teh, kakak rek kadinya ka kampung. Emang enon, suasana kota teu ngeunaheun. Geus ka dieu. Langsung berit eta. Ngobrolnya di kampung. Ngeunaheun sakeuna ieu suasana kampung mah tarariis, eueuh suara naon penyakit ge arareueuh heuh ka. Suguhan dahar nanti ya ngan sakadar iya daun dangder hui cak berit kota teh aing betah mah betah ya di kampung teh nyaman perasaan ngan dahareun teh akur jeung leta aing capira dangder langsung menang itu ti tangkalna hui kitu keneh aing mah teu betah ka emang aya di kota kon di kota emas ya aya kedahareun teh dahareun anu ngaranna teh sia jangan ngancikeun doang itu aya tambah deui naon sia nu kota geura cepet borgol bangsa teh jangan naon teh jangan minuman ge di kota makan aya 7 mantep.
Iyalah. Cakadina teh cakadina Kak. Je, atuh Kakak ira balik. Enggak Kakak itu betah di kampung padinya 20 beda ka kota deui. Ilu atuh Kak, atuh hayu. Ilu berit kampung ka kota. Sial teh beritnya orang di kota aya di kampung aya. Beritna biasa make sorban beritna. Betul, udang-udang beritna teh. Lolobana make jas beritna. Amal diteruskeun lah poe dongeng. Dongeng eta mal teruskeun sia ujungna jadi berit kabeh. Kayak bae lah, bae. Ya dongeng eta rame panjang, berit kota jeung berit kampung. Urusan dahareun heula ge pakaian yang sajabana. Ka ditu mah berit kampung teh terlena di kota. Guys, ya keur carita urusan dunia mah pasti kos kitu. Urang mah lain. Pemikiran teh ya dunia. Urang butuh dahar, butuh minum, butuh sare. Akhiratna butuh syafaat. Ngandelkeun ibadah urang pimanaan. Tapi aya nu geus dibere syafaatul uzma ku Gusti Allah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sakumaha kafir tadi di mana kesusahan datang ka manehna keur susah teh ngadua ka Gusti Allah tapi barang geus dileungitkeun susahna atuh poho ka Allah kos tadi teh jawara anu dibere gering teh Allah-Allahan bae barang dibere cager mah atuh kan naik klub deui masyaallah bar deui na yelah kadzalika zuyyina lil musrifin sakumaha kafir anu model kos kitu dipapaesan deui ka kafir-kafir ka musyrikin anu leuwih ma kanu ya'malun dipapaesan pagawean anu kumanehna dilakukeun seperti eta we sarua masyaallah mendak urang ulah okos para kufar-kufar ulah kos jelema do teu bener susah ka Allah mun tayang senang poho ka Allah kitu gering minta ka Allah barang cager urang jauhan Allah ulah kitu tetep urang teh disehatkeun digeringkeun disugihkeun disusahkeun eta teh dicoba ku Gusti Allah tetep ka Allah mantek urang sedih jelema dibawa ke rumah sakit kemudian aya naon kitu ngaranna nulungan pokona mah sabaraha puluh juta bae dibiayaan ku kaula nu penting pindah agama ya agama Kristen aya nu daek jelema naudzubillah min dzalik tapi lolobana mah hebat aing mah aya aki-aki laporan ka kula cek aki teh kula cenah ieu diimpus hajur ditahan kos kitu tah aya jelema pokona sabaraha puluh juta bae tanggung cenah ku kula tah aing mah cenah teh ajeun paeh hebatan aki-aki bener bae balik paeh tapi kan embung nya bebeja di dieu teh kopiahna ge dibuka ku nya aing mah daripada asup Kristen mendingan paeh cenah teh mau iman Islam dek dibiayaan di rumah sakit teh kan jauh pula mah ka rumah sakit teu cara ka toko cara informasi nu kos kitu nu tas di rumah sakit teh bebeja masyaallah karim nah ieulah ulah urang mah geus stabilkeun ka Gusti Allah kayakinan urang susah ka Allah senang ka Allah gering ka Allah cager ka Allah tetep ka Allah insyaallah urang kabehan ditangtayugan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal wallahu alam